Warigi manggedi para baraya dimana beaya tamu pisan kepada baraya ngagaduhan hancai carita Jawara ti Kuhamau anu kiwari naskah ieu carita bari disumusi bagian anu ka-41 sagumaha kantos dipaluruh naskah ieu carita dina bagian anu ka-40 anu cakuting kemari pedaran manggedi kebagatuan ci memang samedarkeun kaayaan alam sasore di hiji tempat atau di Guha Mau khususna atuh ka Singajaya marentah ka Wirosada kudu lempang mapai-mapai jurang sacara langsung tersana Singajaya nguji kana kawanina Wirosada kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus nemah mangga urang sami-sami bandungan ku salayana ngan kahadehilap kana jandela poho kana panto lali kana kunci nya atuh nuhun kumarupi perhatosanana tawis mangnya ka para baraya karang-karang manusia supaya pohona kumang dealingan mudah-mudahan kah ngartos alos sedananya gitu merekahan akan menjaga keamanan keluarga panto bisi ngomong dan bisi muka kene lali kena kunci nya kada hati-hatilah jangan atur nuhun kumarupi perhatosan mangga urang pusirkeun perhatian urang kana jujutan ieu carita urang ngalikeun pangali dina carita Jawara ti Guha Mau kaayaan alam pasosore di wewengkon gunung. Waring Guha mah atuh harita teh meuliting gareret siganu patarik-tarik surat tongeret mapaesan kaayaan alam sore. Sadengkeun ka jero Guha mah kadengenangan saukur hawar-hawar maklum di jero Guha khususna ka Singajaya jeung Wirosada. Wirosada nguyok ngebak ngebur harita dina cai anu sakitu ngagenclang herangna. Tekung silila Wirosada geus rengse mandina. Malahan magdis make baju nu tadi we ku Singajaya selendeu di deuketan memeh ngomong di tepak heula tak-takna aduh atuh Wirosada teh reuaseun menerawas aya naon Bapak ceuk Wirosada bari jeung rucang licem maklum kaayaan poek di jero Guha mah najan alam beurang ge atuh nyai naon yuk urang asup ge urang kaluar di Guha tapi ulah nyorang jalan tadi ayeuna mah hidup kudu bisa ngarayap kana gawir cadas ku Bapak ditempokeun ti dieu sok naik sabisana we heula ayeuna mah ceuk Singajaya bari jeung nunduk kana gawir anu kacida pisanan tabina jeung semu basuh mata kleur atuh upuh Wirosada meuni colohok ngan untung gajak gancang sadar yen manehna teh digajiga ke dilatih ku guruna sangkan sagala bisa naon cicing mangga guru kalawan teu sadar biwirna Wirosada nyebut guru apan biasana mah nyebut Bapak tapi pikeun Singajaya mah teh jadi urusan ngan ukur mesem we bari jeung panon neuteut sadengkeun Wirosada singkil sabadana maca bismillah terus naik kena cadas hati-hati pisan lumampahna teh sabab teu nyalahan gawir teh memang leueur da puguh salilana tara kasorot ku mata poe Wirosada maksakeun maneh ngarayap
Bari jenengan uyup aya neangan pamungtangan. Aya cadas anu noyo segede hulu kuda umanna dikembing di puntangan. Tapi leur mulikeun kalesan, patak ting seset kana hate. Aduh, kekelah berat ya. Jika namun aing ragrag kumaha mangkaning dihanap loba batu sareukeut jeung kacida lung kawin deh. Tapi apaan aya guru piraku tetanggung jawab onaman. Itu gerentes hate na Wirosada berjem terus ngarayap deui kalayan ati-ati. Sukuna rada ngalaper nyoroncod tapi hate beuki burin. Paniatan geus teteng atuh najan bari jeung loba kapaur ge akhirna mah bisa lumampah. Mapai-mapai eta gawir kalayan salamat. Cakakak Sinajaya siri di dasar jurang. Hatena ngerasa bunga, sabab muridnya bener-bener celakan. Sekali nyoba terus hasil tekung sina dua kalian. Harus bisa jalo. Kudu kitu ari jadi murid bapak mah. Najan ho hece jeung bahaya ge kudu hasil dibilampah. Bagja bapak ge bagja boga murid nu calakan. Barang ngadengin susirian kitu Wirosada nempo kahandap breh guruna keur tangga berjeng nulak cangkeng. Paromanana atuh marah mai bakat ku bunga. Atuh Wirosada oge bunga henyeh seri leutik. Tetep ai kapaur mah aya. Hiap, coba film atuh harita. Sinajaya luncat, sore-sore. Nampak dina gawir anu sakitu leueurna. Sakilat geus aya hareupeun Wirosada. Nu colohok ke bengong. Teu nyana guruna teh boga keahlian anu sakitu mata helokna. Kunaon colohok? Ulah kaget jalu. Hidup ge engke kudu bisa kitu. Tapi merenukeun latihan nu taliti sarta kudu dibarengan ku tekad nu kuat. Ayo, sok ka jero ayeuna mah isukan latihan deui. Hatur nuhun. Guru, sok ngadeg sok tenangkeun. Tah, ayo. Sok weh ka jero guha. Sanggeus tepi ka tengah-tengah gukdek dariuk dina batu. Pating harulang juga nu bingung. Padahal mah keur ngareukeun kacape. Sanggeus manjing waktu asar. Duanana ngajarankeun salat asar kalayan husu. Wirosada ngerasa tentrem hatena teu inget caditu ka dieu. Kalangkang jadi pamajikan katalas disurtirah geus teu ngaganggu deui kana alam pikirna. Lantaran geus buleud paniatan deuk guru cenah ka Sinajaya. Kasugri para wargi, cai urang tunda heula atuh kaayaan Wirosada. Mugi wari keur diatik diwarah ku Sinajaya. Teundeun sakedeung tunda sakedang insyaallah kaharep kasamtur deui. Ngeunaan Wirosada keur guru. Ayeuna urang puseukeun perhatian urang nyatana ka Kalasurya katuti Wirapati. Keur di marana ari Kalasurya jeung Wirapati? Kasugri para wargi, kiwari urang pusirikeun perhatian urang ka Wirapati katut Kalasurya. Mangsa alam harita teh kira-kira jam 8 isuk-isuk. Di hiji mumunggang aya 2 jalma keur darariuk handap pentang Kalamalaka.
Nusa urang ngajajen tuh nang ketuur ari nusa urang deui nyarane wes tangkal bari jeung peupeureuman. Tapi henteu ai sare mah. Horeng si mana horeng Wirapati jeung Kalasurya. Nu harita masih kena can balik ka tempat guruna kalaka kitu ting alapruk eder-ederan teu puguh anu dijunjung. Sabot keur kitu pok atuh harita Kalasurya. Wirapati, urang teh asa teu puguh teuing nya. Bunga poe ngan ukur ador-adoran we teu puguh anu diteangan. Matak teu kaharti. Nah hari kumaha ayeuna yeuh. Ceuk Kalasurya bari jeung ngareret deet. Ari Wirapati mencerong kanu anggan. Jiga-jiga ke aya anu disawang nginget-nginget anu geus kajadian. Memang ku dewek ge teu puguh tujuan karasa. Tapi nusanyana mah aya tujuan utang tuh. Naon? Ya hiji hayang maras pati ka urang si Beni anu geus ngaburak-barik kahayang urang. Kaduana dewek ge tetep pikahayang ka Sutira anak ke upas teh. Pangboga salapi ayeuna mah. Tah, paruli teuing da inget hayang ka salakina. Najan kumaha bae ayeuna ge euy. Kudu kapimilik deui ku aing. Kajiluna aya. Aya. Naon? Kajiluna urang ngaburak-balik ka debangan si Beni. Bari jeung nyokot harta bandana. Sedengkeun anu kaopat. Urang kudu bisa matuh juga batur. Gableg-lemur anu tetep. Tah, ieu mah geus aya gambaran ieu. Nganti nganungan putusan ti si Murtana we. Sakitu euy, nu jadi tujuan urang teh. Piraku teu kapikir ku salaing. Ai kartina mah kaharti. Perkara eta mah Wira. Da geus lain sakali dua kali disawalakeun teh. Tapi naon? Heula atuh. Kumaha? Ari si laing teu euceug. Kisok, kumaha maksud omongan si laing teh? Ngarti kana omongan dewek atawa? Ngarti. Perkara eta mah da geus lain sakali dua kali sawalakeun teh. Tapi kumaha tujuan urang ayeuna ieu? Cik, reka mana jeung kudu kumaha piraku? Arek ngejadog aja dia, rugi atuh. Waktu tebe aku tepuguh. Cek Kalasurya atuh nanya deui. Diupna ajeg ayeuna mah, jiga anu geus hayang lumampah. Geus dengikeun sia Surya. Urang teh geus lila teu laporan ka guru. Maksud? Nya jadi alus nama urang nepungan heula we. Ngarababari mun aya naon. Saterusna dewek hayang nepungan deui si Murgana. Nah kumaha kaayaan di Kalang Sawung teh? Ku ayeuna kitu maksud teh geus aya perubahan atawa acan. Tah lamun geus yakin aman sarta urang bisa milu ngajadog di dinya, geus we urang matuh di Kalang Sawung. Sakumaha nu geus dijanji geus bareto ku si Murgana. Anti itu maksudna. Berwaktu ieu baliin. Iya, tapi kumaha berkara si Upas ieu jeung baturna. Jeung deui apan maneh teh migah hayang ka Sutira anak Upas lain. Heuh. Kuring teh hayang pisan ka Sutira. Tapi keun bae teh kudu ayeuna, daya kena waktu sia teh. Ayeuna mah urang nepungan guru we heula yuk. Bisi anjeunna gedeupeun sabab urang geus lila liar euy. Ya hayu atuh tapi ulah ya teuing cicing di dieu teh nya da baguna deui. Curung kunung Kalasurya nangtung malah Wirapati oge nguniang bangun ngalungse. Meme indit babatak heula sorat tulang ting pelato terus heuayu ni calawa. Hiliwir aya angin gunung kalakah mundang pituduheun ngajak hees. Suku asal linu awak asal lungse hoream lumampah nuruskeun maksud dek. Parandene kitu. Kalasurya keukeuh ngajak indit ka Wirapati sabab bosen cenah cicing bae di dinya mah. Nya nu ahina braduanana ngiang deui
ting dari lempang dina tonggong pasir. Disaksian ku manuk-manuk anu receh di sarada. Dijajab ku angin letih anu nebakana dang-daunan ting aroya gelirik guguh pai. Wirapati jeung Kalasurya barang lalampahan ngatepi kaji tempat. Kalasurya jeung Wirapati ngajunghog kriwas, sabab ngadenge sorak di awang-awang ngaguru hir hujan silantang. Duanana taranggah berjeung ngadengikeun eta sora. Geura daun ya? Uluh, ngaguru mah goong euy. Ya. Wirapati nanya berjeung tatanggahan jajantung ratu. Hotoy dia kok gitu gaho. Tempokeun mah tempokeun atuh nahan naon atuh juga angin barat geuning. Ngaguru matah bawur. Ceuk si Kalasurya harita. Na barang kitunggang kadenge harita sora maung menikeun ka ngagaur gagauran di Jomantara. Maung disada esuding mata keluas. Wirapati jeung Kalasurya beukir wasin. Lantaran aya sora maung di awang-awang anu teu puguh datangna. Samemeh aya nu nyaho kana ngurupanu kajadian. Ujug-ujug gebut atuh harita. Aya nu ragrag di Jomantara. Anggangna tinuduaan ngan ukur satumbak belah kenca. Atuh puguh Kalasurya jeung Wirapati ting raringeun. Terus ngareret barang breh aya maung keur kokosodan dina juku. Tina sungut ngaluarkeun getih jeung ngabudah bongko. Suku kakajat jiga sakaran. Ya, udah baik. Ada si belang. Kalasurya gugup turun saat muru mau anu keur adug songko. Atuh Wirapati oge cicicingan manehna muru bari jeung kaget. Barang geus deukeut pisan teh tela manehna wawuheun kata maung. Yakin pisan si belang ingon-ingon guruna. Ya Kalasurya. Ya si belang itu ya. Da kunaon atuh. Sababna bet ragrag ti Jomantara dedeuh teuing belang. Ceuk Wirapati bari maung ka eta maung nu kakaliat bari jeung sungut calawak. Matana bolotot buncelik jiga tibalik esuding mata kuatir. Loh, mana euy? Kumaha nulunganana atuh ya? Jeung deui asa ku heran-heran teuing sahan ngabalangkeunana nya. Nu sababna atuh nepikeun ka kieu? Ceuk Kalasurya kalah malik nanya. Manehna ge ngarasa bingung harita. Jek duanana jarempe panon melong ka maung anu keur sakarat. Duanana teh bisa nulungan ukur kitu lalajo bari jeung hate bingung. Tungtungna si belang teh sungutna calawak. Bari jeung ngejegerkeun sukuna karlak gaur las teu kanyahoan nyawana alias eta maung perlaya. Si belang tika tulungan paeh alatan ragrag ti Jomantara. Nucan kanyahoan sabab-sababna ku Wirapati jeung Kalasurya. Oloh. Silakan Sasurya. Si belang kamemut guru urang teu katulungan. Kumaha lamun geus ieu naon kudu pinampang urang sadua dieu. Wirapati ngareret bari jeung Cipanon murubut. Sedih nempok si belang palastra. Sabab asa kanulur sorangan. Wirapati jeung Kalasurya pangna bisa ngawasa ilmu maung teh apan dilatih ku si belang eta. Berarti nasib teu beunang dipungkir kadar teu beunang disimlar. Kajadian geus tumiba teu bisa dihalang-halang. Ayeuna mah urang buru-buru we balik ka Gunung Sambung. Urang laporan ka guru tah kitu. Ari si belang kumaha ieu ku boje dia atawa teuing atuh. Sia teu terus. Tungtungna duanana pating harulang mikiran pilampaheun. Panon marlong kana bangke maung ngabutigan. Nu ngalungsar haripeunana. Wirapati tang mikir lamun manehna moal bangke maung ka Gunung Sambung geus tangtu kada sariweuh paciweuhna. Jeung deui bakal katanyaan di meureun ku guruna. Ngan lamun teu dibawa, hese pikeun merebukti. Bisi guruna teu percayaeun.
Akhirna pok Wirapati harita. Ya, aduh. Tarik doi atuh ngomong teh. Siang jadong wae. Naon? Kumaha lamun kieu Suryo? Ieu mau urang gotong sarta bawa ka Gunung Sambung. Wayahna we berat jeung ridu oge. Nah, apaan ja? Jijeng heula atuh dengekeun. Sabab lamun teu digadag ieu maung ka ditu, bisi guru teu percayaeun. Jeung deui ngerah kanyahoan ku guru ongko. Nah naon jadi sababna tak kitu hayang dewek mah. Mun batur ngomong teh can beres ulah sawaka nyempan. Ngerti? Ayo gitu gelah. Sok atuh geura beberes tuh urang gotong we ka Gunung Sambung. Sugan we ku guru mah kepanggih sabab-sababna ya. Da, kitu segerege. Kala Surya teh satujueun pisan. Satuju cenah lamun eta bangke maung dibawa ka Gunung Sambung disaporkeun ka guruna. Atuh terus harita keneh Wirapati nalak rancatan jeung talina. Harita keneh atuh bangke maung teh didangdanan ngarah babari mawa. Sanggeus kabilang tarapti Wirapati jeung Kala Surya, lalimpang deui berjenagoh gotong maung nu pae. Kasugi para wargi bangru salampahanana Kala Surya jeung Wirapati anu deuk muruk ka Gunung Sambung mambawa bangke maung. Cag urang tunda heula lalampahanana. Aina urang kusirkeun perhatian urang. Nyatana ka guruna Wirapati katut. Kala Surya ngumangkuk di Gunung Sambung. Nyatana Panji Ruyung teh. Kasuri para wargi. Perhatian urang atuh ka Wirapati katut Kala Surya anu ngagoh lotong bangke maung cag urang tunda heula. Aina urang kocapkeun kaayaan di Gunung Sambung khususna guruna Wirapati jeung Kala Surya nu katelah Panji Ruyung. Harita teh manehna keur ngalamun sorangan di imahna. Mikiran muridna anu geus lila teu aya mulang. Mikiran si Belang geus 2 poe lunta ninggalkeun manehna. Harita teh Panji Ruyung jiga nu bingung. Ngarasakeun jeung lalawang kawas-kawas aya kila-kila nu kurang handek. Nyagunya di hati aing betara-tara kisah-sari. King sadebrak sagala rupa. Nyari kaya nyaon di jeduh. Si Belang eueuh wae balik. Kamalinya anjing ulin merintah si meong. Cek Panji Ruyung ngacowi ngomong sorangan. Panon maung kapalataran anu jempling teu kadenge sora manuk-manuk acan. Kadenge ngans hawar-hawar da biasana mah sok recet berjenting araso ginadahan. Ku harita mah simpe lebah dinya teh teu aya nu kadenge. Sabot poting haron kitu kurunu ayang datang. Hiji tangtungan cajaka gandang tegep jeung rancingis. Lempang bangun taya kalingran. Seleuneu nyamperkeun ka Panji Ruyung anu keur bingung. Atuh mun teuing hak anu penu datang kawas kahibur. Pok nanya anu kakara jebul. Cah, geuning bade datang ka si mana hoya ite? Ha? Mun lila. Aing keungan sorangan hati bingung ting sadebrak. Biasa we tu guru. Ha? Biasa we guru. Tas ulin ka unggal desa. Mapain mapai filmuran yang anu herang-herang tapi teu hasil. Siap, margi. Taya nu kapilih. Cek eta jajaka bari gek diuk hareupeun guruna. Tingkah lakuna teh jiga nu cologom. Tapi ku Panji Ruyung geus teu diparire. Bubuhan geus kitu biasana eta jajaka teh.
Baru kiangan bikang mo herang. Nahayang naon manekit dadak. Maka yung mapay-mapay bilamuran sa garupa kade siya bisira ka. Sok dagabah maneh mah. Nalampahan kit kada dipikir halakibat na. Kaya mo ka pamajikan, kuring tira. Ha? Kaya mo ka pamajikan. Sabab dus gede ay nama kuring te geswaktu na alam kudu ngawang nubatang kate. Tapi can manggi bae bikang yo, can aya anu surup jeung hate yo lah, gitu. Cek eta jajaka anu disebut si Gagak ku guruna. Ucap jeung hayang boga salaki manehna teh tayalian iwatin murid Panji Ruyung anu kahiji. Nu geus ampir tamat ku guruna. Sakabeh ilmu ti Panji Ruyung geus ampir kapimilik kalawan sampurna. Ngan hanyaka pangadatanana ti sarua jeung loba jiga-jiga nu rada gelo alias miring. Wah, hayang boga pamajikan. Baik bae, ay geus manggih mah bikang nyangan kade si waspada. Ulah gagabah, yamun ulin ka pilemburan. Sababna, Ha? sababna. Sabab macam cilaka kana diri jeung macam kriweuh ka saya. Atuh saja batik itu milihan awewe teh kudu abdi. Kudu nu sakira daekeun di bawah hirup basajan. Sarta sing saluyu jeung kayaan urang ayeuna. Ulah anu macam bahaya. Bisi naon? Bisi jadi mamala kasarlia. Panji Ruyung nya tujuan. Sabab memang geus meujeurna si Gagak teh boga pamajikan. Muamatak jadi halangan kana diajar dan geus ampir tamat. Sadengkeun Panji Ruyung sorangan geus teu mikir-mikir kana boga pamajikan. Jika nu ngewa ka awewe. Nuhun atuh kitu mah guru. Kudu teh geus reug-reug lah, geus gede hate. Tapi kuring ngarasa leuwas nu sababna bet guru ngalamun wae. Mikiran naon atuh? Jika nu kan siga pisan bingung sok bejakeun ngaguring. Cek si Gagak bodas penasaran. Tumanya bari panon molong kana beungeut guruna. Dengekeun saja Gagak. Memang bener. Aing teh bingung pisan. Sabab Ari sabab tadi mah aya batur ngomong cekeng teh. Eueuh nu bisa diajak ngomong, maneh eueuh di dieu. Si belang lunta geus 2 poe. Ditika ukura pikeun maluruh si Wirapati jeung Kala Surya. Nu ngampleng urang teu daek baragi. Atuh saja badatik itu ieu hate gumadakan tepugu rasa kitu Gagak. naon atuh? Ingat baik kasih belang. Bari jeung sing sarablak kawas aya kilak-kilak goreng ieu. Oh gitu. Nabat kawas budak wae atuh rangkohan teh. Muamatak naon kitu batuh mah teu guru. Sabab wae lamun hiji guru ingat ka muridna atawa ka ingon-ingonna. Tapi sok sarajang kitu guru. Ya alus we lamun guru boga pikiran nu sarupa kitu mah. Nganung harti yen guru teh mikanya ka murid kalawan nyanyakeun. Ulah salampang ru. Ayeuna pisan kuring teh rek indit deuk neangan padi sapaguron. Nyatana Kang Kala Surya jeung Kang Wirapati. Katut si belang anu geus lila taya mulang cek guru ge. Hah? Muga-muga we sing gancang kapang ieu atuh. Cek si Gagak bodas bari jeung nangtung. Manehna jigan teu betah cicing di imah. Aya jalan komo meuntas. Henteu oge sok neangan alasan sangkan bisa indit dirinya. Ya bener gitu oi. Jika tunggra ini dah itu, jangan dulur maneh sing kapangi. Balik heula cek kami gitunya. Lamun pangi. Lamun si belang kapangi ajak balik sakalian ku maneh. Cek Panji Ruyung atoheun. Hatena teger, teu loba catur. Harutak kene si Gagak bodas kencing indit bijil deui ti imah. Leos indit tinggalkeun guruna. Sejak nyangan dulur sapageron. Bari jeung nyusul-nyusul sebelang sugan jeung sugan cenah kapangi. Banglu salampahanana Panji Ruyung. Deuk neangan Kala Surya jeung
Wirapati nya kitu deui meong. Can urang tunda ayeuna urang kocapkeun kaayaan Wirapati, urang sampur deui jeung kaayaan Kalasurya. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Ari nu deuk di teanganana ku si Gagak bodas harita teh masih keneh aya di perjalanan. Ting dari geuleuh we leumpang bari jeung ngagogotong bangke maung. Wirapati jeung Kalasurya jiga nu kacida sadihna. Lantaran salila di perjalanan eueuh nu ngomong kecap-kecap acan. Estuning jongjong leumpang ngajugjug ka Gunung Sambung. Tapi atuh perjalanan teh jauh keneh. Lantaran kudu nyorang Tegal jeung Sampalan, kudu ngasruk leuweung anu kacida kandolna. Ari harita mangsa alam kakara wanci pecat sawen. Kakara tepi kasih leuweung tutupan anu pinuh ku kakayon. Nya lebah dinya mah beuki maju teh beuki harnap tempat luhur ting jiga tadi. Malahan mata nepoan oge plung-plong tadinya mah. Wirapati ngerasa capek pok atuh ngomong bari ngaradeg. Yo, udah dengul. Hah? Udah, dek tangkul yo. Ayo, sarua deh, alah, ieu tak meuli kesel we. Da puguh teh cuma nanggung. Ecageun bangke yo. Asok. Bangke mau diecageun launan. Geek dua anak Dariu dina jukut nu saterusna jempe heula. Kawas nu beak diomongin masing-masing hatena keur diranjah ku rasa sedih. Watir kata maung anu katelah si belang nu kudu nandangan nasib kitu. Palas tarak bari jeung can kanyahoan sababna nu yakin. Sabot pating haron kitu panon melong kalabak. Bre tembong aya jalma. Aya jalan satapak nupung kalpengkol melitan pasir. Sakapeung kapotong kurung ngunukna tatangkalan jeung rungkun awi. Dina kayaan kitu bre katempo aya dua jalma teu leumpang bangun salse. Tapi henteu sidik beungeut nama da puguh anggang keneh. Ngan ku Wirapati bisa kataksir. Nu hiji umurna moal keneh, nu saurang deui mah geus aki-aki. Da sidik rada bongkok jeung make totopong. Zul. Aduh, makanya ngababet. Oh sia tuh, disuri-suri teh ngajedog we. Naon atuh? Itu dulu duaan tuh. Nah saya, mereka mana aku mawaning ulam terang ka dieu. Lain hayang modar begitu. Apa antara aya nu wani ari nu sejeun mah? Cek Wirapati nunjuk kanu kula leumpang duaan. Ku Kalasurya dititip tetela kumanehna oge katembong. Tiga jelema lieur nya anu wani losos ka dieu mah nya. Tapi dewek jadi penasaran euy. Moal ngarableg duit tah. Maksud? Kumaha nu pegat heula? Hoream. Hah? Hoream. Hoream? Jauh. Jeung deui kacida capena we dewek ieu. Cek Wirapati jika nu pegat pengharapan. Hatena kaliputan ting ku rasa sedih ku paehna eta mau. Epes meer jago teh euy. Piraku sakitu disebut jauh. 2 kali lumpat oge topi atuh moal sakumaha lilana. Yuk, tuturkeun we. Urang pegat teh si ka sebelah teh. Kalasurya maksa tinggal daguan heula jawaban. Terung. Dosa. Luncat tarik pisan. Maksudna mah rek megat anu duaan. Bubuhan geus biasa lamun aya nu ngaliwat teh sok dihalangan jajalaneunana. Bari jeung teh pentah harta bandana. Sarta teu kurang-kurang anu dipaehan atawa disiksa.
Nempok itu Wirapati kapaksa nuturkeun. Si keo teh. Jelong atuh ka Wirapati luncat. Beretak lumpat. Manehna oge ngaplos satumpat kali kagunakeun elmuna nyusul Kalasurya. Dua kalangkang ting korebat wirkilat. Buru dua jalma anu keur leumpang teh. Atuh sakedeung oge duanana geus tarpi ka ieu tempat nu baris kaliwatan kuno keur leumpang. Rang atuh harita. Dua kalangkang ting korebat likirat muru dua jalma anu keur lumampah teh. Atuh sakedeung oge duana geus tepi ka ieu tempat nu baris kaliwatan kudu keur lempang. Rang Kalasurya eureun terus ngatayap ka hiji rungkun sisi jalan dituturkeun ku Wirapati. Nah, kudu ngumpul. Taraga atuh sud. Cek Wirapati ngahareos. Ulah gagabah bisi aya peurahan. Jeung deui urang yakinkeun heula nah mah manusia naon los ka dieu. Mun sakira aya duitan urang pegat sarta duit terbut. Cenah eta mun jelema miskin eueuh kagableg podaran we. Sina jadi tumal aja dieu. Heuh tuh. Masih we lah. Ye lingku masih ka harti tuh, ka harti. Kitu kakecapanana nyatana Kalasurya. Mamatahan teu jeung bangun-bangun jelema. Memang jelema teu balanger duaan oge. Terus atuh panon murlang kabelah daler. Breh katempo nuduaan duki deukeut. Loh. Juga wau sahaji. Wau teh si lain Surya. Anu. Dewek oge asa-asa uy. Pang-pang nama anu ngorana tah. Kawas-kawas yuk. Wari tanya. Aya bagja yuk. Bisa malas pati di diri yuk. Jawab Kalasurya bungahin pisan. Sabab meh oge atuh moal poho kanu ngaran Wardi anu geus kungsi gelut jeung manehna. Ulah eta teh si Wardi jeung aki-aki urang Cibeni teh atuh. Lamun kitu mah urang teh untung. Sabab cari pemirsa ieu carita rantuna heula. Kumaha atuh ajenganna insyaallah enjing. Dina mangsa tur acara nu sarua mangga baris teruskeun carita dina bagian anu ka-42. Atuh nuhun kumaha ngurupi perhatosanana wilujeng ngabandungan acara anu salajengna acara hari peuteut. Samantawis waktu semangat ngaturkeun wilujeng kantun sedap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.